gaya tapi kema jadi celana bisi kotor orang singsatkeun mah. Naon aya naon? Maksudnya itu maksudnya Bang Tajong pindah ke mana tapi bajuna kasep euy perang talaupun aya buru-buru. Aduh. Eta bangsat pejuh Badung. Tingalikeun ku aing mun papangih di kadek. Sarua asep. Lonceng hayah di itu. Ayo. Cang, Bang Sohib ngamuk mah ke kita soalnya kami ketinggalan ngadat Cang Aduh moal atuh sep wanian ngamuk moal wanian. Nah make mau wanian ka urang, ha? Hanya moal wanian atuh kusabab nini aki urang kudu merat 7 turunan. Oh, jadi saya beun mah gitu. Ya heueuh. Oh gitu. Emang menen turunan nu kabeha Cang? Urang turunan nu ka-8 sep. Lo sugan sama waduk, apaan 7 turunan? Aisyah berarti sama tak suka kakak tuh Kacang. Gelo sama Kacang aing ke lamun panggil Mas Sohib sing diadat kumaha aing beak coba aing teu percaya sia turunan sama. Sep. Najis aing sing dicaekan kumaha aing balik aduh mun panggil Pak Haji. Asep. Nah, sia teh waduk Sama aya Mang Haji. Ngalikeun aya Mang Haji. Mana? Ayo. Aduh, keur corona teh. Hese neangan duit, hese ku kumpul. Borora ku kumpul keur kieu mah. Hese segala-galana pokona mah. Coba warung di imah pokona mah. Hese pokona mah. Udah goblok siapa jo? Gua aing diudag sia. Siapa jo? Ya, kedegong ke kolot benang om sia kalakuatnya model gitu patut wah yang dihanca si ayeuna kita saha sia maneh karar itu ka kolot. Pak Haji pan ngebreng rapila tinggal itu senang lain tuh bukan segera Pak Haji. Kan kayak menang duit Pak Haji. Dia sia awalat ke Pak Haji. Ampun Pak Haji batung. Pak Haji goblok. Wanian sia ka Pak Haji. Maneh Kacang? Sia di.
sia. Dalam kondisi anak sia. Bagong siap aja tuh ngalikeun ku aing sia. Kok. Cang naik tuh. Cang sok naik Cang. Cang sok naik Cang. Aduh kalah tuh baikan deh. Aduh orang kumaha nih. Aing tuh lah tuh. Ya tongong. Ya tongan tuh tak bisa naik. Sapunya. Mana kantongnya, Kak? Eta di sana pakai. Siapa? Oh. Balik kantong ka dia tuh, balik ka kamera itu.